Apa mana motor listrik? Motor listrik apa? Motor listrik? Nya apaan anyar? Duh naon? Aing nanyakeun, ari motor listrik ditelangna ku PLN atau ku polisi? Berat anjing pertanyaan teh yeuh. Bingung atuh ieu mah. Bingung tauhid mah yeuh. Sapat ya mah. Cenah buku na yeuh. Dina kitab naon ge cenah kapangi? Mana apa? Gunung Merapi? Ya ho, ai Gunung Merapi aktif. Ya aktif, bohong anjing, aktif naon? Nah, kamari kuan ditelepon teu nyambung. Oh, begini lieur aing euy. Alah. Apa mana kipas angin? Nyaho aja mun pernah meuli. Tah aing lamun nyaho sia kipas angin aing nanyakeun naon? Angin puyuh atau angin nukupan? Atau angin duduk. Deket-deket kena gelut aja gimana yuk. Kurang ajar sih teh. Apa mana belut listrik? Apa? Lamun sia apa? Di mana baterainya? Hilang ngecasna aja. Sok. Eta casanana naon eta casanana? Tepsi atau kumaha? Belut listrik teh. Ngadon ngahulang ngadon tilang aja gitu teh. Lieur mulai gitu teh. Mana apa Gunung Wayang? Gunung Wayang, heeh. Nah itu sadalangna. Anjing. Nyawa, anjeunna atuh sia kurang ajar sia.